Baru udah kemarananya canda datang engkau main bola. Oi, kadek dia. Dia mana kenalan dia? Ah, kercicing. Cenam main bola, tapi mau gitar. Urang karek anyar pangmekeun gitar ku kolot. Alus ning, bisa teu maena. Karek diajar. Ayo manehna siram dan teu. Teu. Ulang tangan yuk. Ayo. Ya, aing barang-barang geus ngarumpul kieu batu geus aya teh bersih mun belaan teu beli kejo-kejo acan daham gitu ya Kira. Aduh. Kumaha ieu nya? Dia siramna eta teh. Keluarkeun ya. Kumaha ya teh geus segeralan yeuh bersih beres. Beres kedan digaji kalem we. Heeh tuh. Aduh getakeun ieu. Atuh aya kata tong ngamar yak itu. Oke atuh, sabar gitu. Pacul atuh pacul. Ya. Wow! Astagfirullahaladzim. Kunaon maneh ngalamun? Kunaon naon? Gede. Ari maneh kunaon ngalamun jero-jero teh? Heeh nya. Aing teh keur jatuh cinta euy. Anjing si eta. Aduh. Gitu atuh, geng. Kayak itu lah Pak Ji. Oh, siap tong kopina we, Ji. Heeh, kopi-kopi. Waduh, saporna. Jatuh cinta ka saha? Ah, eta mah aya we, apa nama? Bejaan atuh saha, engke kurang dibantuan. Dah, maneh mah budak leutik mah naon. Ini tah. Bejaan atuh urang awena saha? Dah, nyaho teuing hayu. Aduh, iya barudak naon teh barudak BSB, barudak sudah Sukabumi bisa antep izin konten nama. Kaserian wae ya. Iya, ketentuan iya. Konten naon teh? Iya, barudak Sunda Sukabumi ya bisa nyen konten nama tapi iya Ji. Konten nu mana itu? Iya, geuningan barudak Sunda Sukabumi. Mana? Tuh, kaserian konten nama. Oh, nu eta. Barisaan nya. Nyata. Orang mana teh cenah? Orang Bumi? Sukabumi. Lain itu teh aduh. Aya pi obrolan teh itu. Kumaha Ji? Eta haji teh keur karepet deh keur kapapaitan nyata. Sinarion Ji aya karepet. Aya karepet naon ieu teh kara? Lain itu haji teh keur ngebangun kontrakan di ditu teh atuh. Aduh. Atuh loh, ngebangun kontrakan mah Ji. Nyata itu aduh inana danana nyata aduh. Terus kumaha tuh enak Ji? Euy mah susuganan nya aya kitu nu babari duit kitu teh ka mana nya gitu. Haji teh bingung gitu aduh teh. Oh, aya kitu mah. Aya sih. Aya Di mana itu teh? situ pokokna mah ke tenang nyaho aya we jeung RT mah. Oh, jeung RT ka itu nomornya. Dianteur ku RT ka ditu mah. RT mah bener teh kana duitna babari ieu. Wah, ieu mah paten pokokna nama. Ya, siapa bener ngagitaran teh. Ari maneh kunaon sih sok ngalamun wae teh teh teh. Bener. Jadi teu asik maneh galau mah. Lain teh haji teh boka mana itu teh? Arek dibawa ka jelema pinter. Jelema pinter naon teh ngitung lain teh. Lain, wah ieu mah pinter segala-galana pokona nama. Wah, bener itu teh. Aslina pokona mah.
kamari ge babaturan anu hasil menarik harta karun teh. Tuh iraha ka itu na euy. Arek ti beurang hayu, arek peuting hayu. Oh, atuh ari kitu mah teh hayu teh. Teu meureun tuh Pak Haji can nyepan duit itu Pak Haji tuh. Balik heula sigan we. Nung budak bugeun duit teu nyepan duit. Atuh arek kitu mah Ji ke kabaran dewe anak. Eta mah aya di si Manor nelponan wae. Ting naon nya eta arek ngeureuyeuh. Heeh. Kitu nya Ji nya. Engke ku Haji di kabaran deui atuh ka. Siap. Ayo Ji. Ayo. Sebenarnya nama orang tuker bogoh ke budak si Haji nih anu Mas Anton teh. Hah? Nu bener itu Pak RT? Ulah mau bapak urang atuh. Pokok. Ya nampak banget teh menik gelis. Soleha di Allah. Orang bogoh pisan Terus kudu kumaha tuh teh? Maneh mah hayo we nyebutan bapak urang. Pan mana teh budak RT meureun. Geus lah tong dipikirkeun laliar rek balik ayeuna mah ah. Ayo ah. Karunya nya teh euy. Si Kipli koten kikituan geuning gara mikirkeun awewe. Kan hayo we maneh mah nyebutan bapak urang. Pan mana emang budak RT? Tong kitu atuh kayeup apu. Lah memang budak RT, bagikeun bansos atuh RT. Ulangan saukur nonton nungkul tong hilap. YouTube-na di subscribe, Facebook-na diikuti, TikTok-na di follow-nya, jang marane KB barudak BSS, pokoknya mah barudak Sunda, Sukabumi. Kumaha Pak Haji? Well,